Para mitra sadaya urang teraskeun hanca dongeng nujuduna Randa Bengsrat. Ayeuna teh nincak bagian ke-27. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu sadaya. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh para wargi sadaya dongeng nuju diancak ku Mang Jaya sakuadu kauninga karangan Kileksa. Aya paribasa para mitra sadaya nyaeta ye aya kelong newo-newo cenah ye. Aya kelong newo-newo para mitra sadaya gitu. Naon maksudna ya kelong newo-newo teh cenah kitu. Maksud jeung tujuan para mitra sadaya aya anu ngarorocet cenah ye. Karena tujuan anu parantos direncanakeun para mitra sadaya anu baris ngahasilkeun dugi ka akhirna anjeunna teu tiasa hasil teu tiasa nampi rezeki kitu nya. Aduh aya kelong newo-newo cenah ieu nya. Kitu diantawisna para mitra janten anu ngacokeun lah anu ngacokeun kitu maksud tujuan nama. Randa Bengsrat karangan Kileksa urang lajengkeun ayeuna nincak bagian ke-27 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat dina bagian ke-27. Mangatu para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga Karmin nganjang ka Nyi Marni para wargi urang kadipaten teh aduh. Ieu kabuyina Pak Aryono deh ieu masih Karmin kalakuan. Mangga urang teraskeun hanca dongengna para wargi etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Karmin unggut-unggutan geus ngarengha rek nempas deui. Tapi kaburu aya nu datang horeng Pak Aryono tas di masjid. Atuh nu keur uplek ngobrol teh kasapih Karmin handeu euleun. Aduh punten Aden Bapak teh dipegat ku Haji Habimin. Kedah ngariung heula di bumina atuh teu tiasa mayunan Aden punten we da sanes teu hoyong. Pak Aryono sasadu. Teu bisa nyang hareupan saya mah. Sawios Pak lah da ieu aya Nyi Marni. Nya syukur tos tuang Aden. Perantos Pak. Punten atuh nya di dieu teh aya nu teu tiasa nyugemakeun. Tuang ge ukur tami lapar wungkul mana atuh leuteunana Nyai. Pak Aryono melong kana meja. Susugu teh anger we tiga nu tadi. Sawios Pak lah teu kedah ngarepotkeun teuing sakieu tos cekap. Cek Karmin manehna teu boleh dareh deh jeung sopan. Atuh geus aya bapana mah ngobrol teu bisa bebas teu nyoko kana urusan nu ngarora. Kapaksa ngobrol teh campur sagala dicaritakeun. Tapi najan kitu ge pikeun Karmin mah tetep ngarasa bagja sabab kakara harita manggih kula warga nu sakitu hormat ka manehna. Gancangna carita para wargi. Waktu geus tepi ka tengah peuting malah jalan raya ge geus jempling. Ukur sakali-kalieun aya beus atawa truk anu ngaliwat. Marna jeung lanceukna geus salibat tali brasare malah biiyah jeung geus tunduheun pisan. Akhirna Karmin geus dipernahkeun di kamar nu meunang harita teh mener-menerkeun para mitra. Menang meres-mereskeun, spray diganti kuno bersih makplak podas pikabetaheun. Bantal jeung guguling disarungan dikocrotan minyak seungit atuh puguh we beuki betah Karmin teh. Mun teh era mambung balik dah hayang tetep tumetep di dinya. Peuting beuki jempling Pak Aryono jeung pamajikanna geus tali brasare. Marni ge geus ngagoler di kamar deukeut adi-adina. Sedengkeun Karmin di kamar tamu, sakitu geus jam 1 teh Karmin mah can hayang sare. Gawena gulang-guling bae jiga teu geunah cicing, panonna carepel jeung peurih dipeureumkeun ge teu dek seureub sare. Tungtungna nangkarak bengkang, panonna kucap kiceup neuteub lalangit. Lamunan kumalayang kanu anggang nyipta-nyipta nu can puguh karuhan. Kumaha tuluina mun geus kieu aing ye? Aing teh teruskeun wae sandiwara kitu atau kumaha nya? Bingung jadi tentara gadungan teh loba karisi jeung karempan. Tapi Pak Aryono jeung pamajikanna geus percayaeun ka aing. Yen aing jadi tentara, komo mun aing geus make pakaian seragam lah. Ceuk hate Karmin korejat hudang. Kop kana rangsel tuluy dibuka lalaunan gap kana pakaian basri nu sasetel teh. Baju dibabar beber diteuteub antep siga hayang telak. Breh aya tulisan basri dina dalalu luhureun saku. Karmin ngahuleng lila-lila boga akal pok ngomong sorangan. Mun
ngaranna dipiceun ngurangan kana pamor ieu baju tapi lamun diantep ngaranna aing jadi robah. Ka Pariono ngaku Karmin tapi dina baju buat Basri. Kumahanya Karmin ngusap tarang uteukna muter neangan akal akhirna breh manggih akal. Nah bejakeun we Karmin mangaran pamere ti lemur. Basri ngaran didaftarkeun ka tentara. Beres. Jadi ngaran aing teh Karmin alias Basri alias Karji min Tarjatea. Karmin nyerengeh seuri sorangan goledag ngagoler deui dina kasur nu empuk. Ayeuna mah karasa tunduh da puguh geus peuting. Rep Karmin peureum simbut di bebener tapi tetep teu daek sare. Da pikiran inget bae ka Marni nu dipapantes ku manehna. Marni keur ngagebra sare mun aya gigireunana tada teuing bagjana. Iraha aing rek laksana ye, gerentes hate Karmin. Tuluy malik bari nangkep guguling jajantung teu daek teteg ratug bae siga tutunggulan. Kaayaan Marni taya bedana jeung Karmin. Sasat mabok kakeunaan ku panah asmara. Ngagoler dina kasur. Asaretep ararate kahayang nangorejat hudang nalenyeng nyampeurkeun Karmin. Tapi kituna teh ukur dina ciptaan da buktina mah gulang-guling dina kasur ngan ukur ngagugulung-guguling tilam ka eling. Hate panas pikiran rungsing, gering lain hareeng lain. Muriang panas tiris ge lain kana awak perebawana haridang bayeungjang. Pipikiran teu weleh sasebelakan bari jeung teu puguh nu dipikiranana. Ya Allah ya Robi. Ya hate kunaon tara-tara ti sasari na ieu teh disebut kabung bulengan teh kitu. Kang Karmina atuh ka abdi teh bet nyiksa nya akang teh miharep ka diri abdi. Palang siangan saukur saheureuyeun tapi asa piraku. Hate Marni perang sabil aya percaya aya henteu kana omongan Karmin. Sakapeung ngewa sakapeungnya dua kleok siga pucuk awi katebak angin. Ari hate can caya keneh tapi pikiran geus teu bisa leupas tina urusan Karmin. Asa ucang-ucangan dina bulu panon. Beungeutna kacipta seurina kaciri omongan nong toreng bae dina ceuli. Tungtungna Marni ngorejat hudang canukul bari diharudum simut ngahuleng siga nu gering. Di pipir imah reang sora jangkrik. Sakapeung kasilep ku sora treuk anu ngagerung asa leuwih tarik batan beurang. Seah sada aya angin barat Marni ngarahuh tuluy ngusap beungeut. Jerut turun tina ranjang koloyong kana panto gap kana kunci tapi teu tulus dibuka kalah ka ngahuleng siga nu ngalindur. Aing teh ka mana atuh kawas nu ngimpi. Koloyong deui kana ranjang gek diuk dina sisi kasur. Ngahuleng nyipta-nyipta Karmin di papantes ku sawangan. Sigana Marni jeung Karmin sahate peuting eta teu bisa sare. Tatali batin geus ngait kari nyangreudkeun, kari nalikeun, kari mageuhkeun pikeun ngalabungkeun dua insan nu silih asih. Peuting eta asa panjang karasana ngadagoan nepi ka janari teh asa lila. Matak jengkel matak kesel ngadagoan. Kesel diuk kesel nangtung. Ngagoler teu bisa sare diuk teu bisa teteg da hatena tetep kumalayang ngumbar lamunan kakeunaan ku panyakit kabung bulengan. Akhirna peuting kasapih ku hibarna pajar di wetan. Jangjang peuting geus ngalingkup siga nu kasedekeun ku cai ibun. Berai-berai belah wetan tambah caang dipapag ku raungna sora hayam jago nu kongkorong. Beledug sora bedug subuh masjid para mitra inu ka beledug gitu para mitra. Disusul ku sora adan, meni halimpu ngageuingkeun nu keur tali brasare. Nu eling jeung iman ka Allah pating korejat buru-buru reka cai abdas. Tapi nu can panceg iman mah dur bedug kalah murungkul, trongkoh kol kalah morongkol. Diadanan kalah ka asa dipepene. Sibutna beuki wani murungkut ngabuntel sirah diparene ku setan tentara iblis. Kitu aya laguna para mitra cenah. Ieu mah dasar teh we cenah. Alhamdulillah geuning geus subuh, ceuk Marni bari terus turun tina ranjang. Kolotrak muka kunci berai pantok kamar muka langsung ka cai rek abdas. Barang kaluar gok tepung jeung idung bapana nu sarua geus nyararing rek salat subuh. Teka catur asak esekna para mitra Marni jeung indung bapana geus sarolat subuh. Malah Karmin geus hudang geus kacai da puguh sarua teu tibra sare. Di luar geus caang belah wetan beuki hibar ku pajar. Hayam geus kalencar silih udag di buruan. Jalan geus rame nu dagang riab anu rek palasar ngabring. Kang Karmin raos gulemnya. Marni nyampeurkeun bari nanggeue kopi susu sagelas sok dituna dina meja. Kibra teh mar jigana teh bakat ku betah. Eta bumi teu kageuingkeun ku bedug mah. Moal nyaring subuh-subuh jigan akang teh. Jawab Karmin ngabohong.
Padahal sarena teu tibra malah katara panona jaleer beureum kurang sare. Nuhun atuh cirining betah mangga dileuit kopina Kang. Nuhun mar kalersan lah. Keur tiris cai panas. Saurkeun ka ibu sareng ka bapa akang bade enjing mios kitu nya. Jam 7 teh hoyong tos didabeus. Lurusuhan teh atuh Kang kewe atuh pasti siang. Kumaha atuh ngabujang tugas damar. Siga nu nya boga pagawean. Mangga urang sangemkeun ka bapa sok ngaleuteul atuh. Marni ngaleos ka dapur rek ngagoreng sangu keur Karmin. Di dapur bebeja ka indungna yen Karmin rek init isuk-isuk. Atuh indungna ge haneueulun siga nu can cacap ka sono, tapi teu bisa margar kumaha, teu bisa ngahalangan. Sabab Karmin bebejana rek muru tugas. Sabot Marni ngagoreng sangu Karmin abus ka kamarna kop kana rangsel. Muka pakaian dinas nu basri teh. Teu asa-asa rap dipake dangdan hareupeun lomari kaca. Dangdak dengdek gumasep naker puah puih puralat purilit sieun kurang pantes jeung sieun teu mernah. Tapi tetela sieup da pugu pakaian teh mernah pisan meuni meujeukna. Atuh ceuk saha we para mitra tentara gadungan. Eta mah lah nyaan we jiga tentara. Da rapih jeung ganang sanggeus rengse dangdan Karmin kaluar ti kamar bari ngomong dina hatena. Piraku Marni teu kairut ku aing. Da moal nyangka pakaian batur atuh sabab culogor jeung teu sereg ieu mah pas. Kitu pokna teh. Gek liuk di dina kursi regot minum kopi susu sop sut nyurundut rokok pelenyun udud. Pocapkeun di pawon biiah pating harewos jeung anakna ngupat ka Karmin nu keur ngabaheuhai bari udud. Nyai kumaha cenah Den Karmin teh nanya nyarek miharep ka hidep ceuk indungna harewos bojong. Ari nyariosna mah kitu emak tapi ku abdi can dijawab. Rek mikir heula jeung diperlu tahan harga keur nguji niatna. Tah bener kudu kitu. Ulah hipu teuing urang mah. Tapi keur mama satuju pisan doa lamun hidup meunangkeun Den Karmin mah. Sabab geus boga pagawean matuh, gandang jeung sopan taya cawadeunana. Nanya mah Marni kalamas kelemes atoh ngadenge kitu teh keur digawe jadi samarampa. Ih nya, mama doa pisan kade sing bisa beuli hatena. Ngarah teu leupas deui. Hidup teh geus sawawa, geus meujeuna boga salaki. Babaturan hidup geus baroga salaki, malah geus baroga anak. Rek neangan kumaha deui atuh. Mun ari doa mak keun urang lalanyahan heula. Da kagok ari jawal kop mah. Kadek kumaha ku bapa ulah waka digamahan. Ih, moal pek wae kumaha hidup eta mah. Tapi nanya Den Karmin teh tentara, biiah siga nu can percayaeun. Nya urang talungtik heula we mah da abdi ge can nelak-nelak. Nya bener kudu kitu. Jeung atuh sodorkeun sangu. Malah barengan ku hidup ngarah ngeunaheun hatena. Bangga mah. Marni nangeuy sangu goreng dibawa kana meja makan. Geus kitu leos ka tepas rek nita sasarap heula ka Karmin. Ari gok ngajenghok ka bedi langit mending ngagurila lir gelap. Alias kalinglap sabab nu aya di tepas geus salin jinis. Ayeuna mah aya hiji tentara nu gandang jeung ginding kasep ngalempereng koneng pikabitaeun gagah luar biasa lir Gatot Kaca. Gatot Kaca mah teu kasep para mitra. Nu kasep mah Arjuna. Mun disebut kasep ngalempereng koneng Arjuna mun gagah pantes siga Gatot Kaca gitu para wargi. Sigana mah Karmin teh gagah tur kasep begitu para wargi sadaya lah kitu marani gamaran ceuk Marni eta ceuk Marni eta ge para wargi lah gagah jeung kasep teh ceuk sajen duka. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi sadaya sabab nu aya di tepas salin jinis ayeuna mah hiji tentara nu gandang tur ginding. Marni meuni kumetap ciga nempo dahareun umat imut bari mencerong ka Karmin. Kang tuang heula Kang. Rada kasih mah tayohna teh sabab asa beda pamorna. Ari geus make baju dinas mah Karmin tamah aksi manehna teu gagabah dina rengkak paripola disaluyukeun niron-niron tentaranya. Aduh. Ngarepotkeun teuing hamar. Enyi geneh tos kopi susu ge cekap atuh. Sok padahal beuteungna lapar da pugu sapeuting jeput kurang sare. Priyogi mangga bade angkat nanti bade angkat tebi mah bili dapet angin kedah dieusian heula Kang sasarap heula. Mangga tuh nanging hoyong diserengan aku Marni. Mangga. Terus duana namuru kana meja makan. Teu loba catur tuluy dalahar bangun ponyok naker. Tapi nya kitu jiga nu taya kabosen duanana teu boleh silih reret ngalawungkeun katresna ati. Nyangreudkeun tatali batin nu pada-pada kapincut jeung kairut, batu turun ke siknai. Teu loba nu kudu dicatur sabada sarapan teh Karmin amitan. Marni hanyelu rek ditinggalkeun teh. Kitu deui Pak Aryono jeung biiah. Tapi sarerea ge taya nu wani nyegah, ukur ngasongkeun pangharepan sangkan Karmin mineng ulin kadinya. Permios kasadayana lah hapunten abdi teh ukur ngarerepot we kanu kagungan bumi teh. Ceuk Karmin bari ngajak sasalaman. Ka Pak Aryono tuluy ka biiah.
Nupang akhirna Kamarni ari gep sernud cenah asa aya nu turun, aya setrum anu sumaramah kasakujur badan. Daun ceuli ngadak-ngadak asak, jajantung ratu leungeun Marni jeung Karmin jadi kaku asa hese rek dilesotkeun. Mar, permios Mar. Karmin ngaharos-hos kagoda ku geterna hate. Wilujeng angkat Kang mugi sing salamet di jalan. Marni ge teu teteg nyarita. Da ongkoh sono keneh deui. Leungeun morosot jut Karmin turun kaburuan dijajabkeun ku Marni nepi ka sisi jalan. Kaparengan aya beus ngaliwat rek ka Bandung, ku Marni dipegat reg beus eureun kalacat Karmin unggah, beus ngageleser maju deui Marni jeung Karmin silih gupayan. Beus nyemprung mapai jalan raya nu lowong keneh, sora mesin ngagerung mata katorekan. Karmin diuk dina jok kadua ti hareup, manehna ngahuleng siga nu malaweung, lalembutan tingaleun di imah Marni. Panumpang sejen taya nu nyarita konektur nangtung bari nyarane kana sasarane anjok. Leungeun ngurumel milang duit kenek nunutan bari muntang tayohna bae beus rek nempuh jarak jauh inditna janari keneh. Karmin mikir, manehna bingung ku pilampaheun mending balik ka Bandung atawa nyimpang heula ka kolotna. Red kana awak make pakaian tentara rapi. Ras inget ka kolotna tang tu bakal loba pertanyaan. Mun manehna datang make pakaian kitu. Joro-joy boga pikiran rek langsung ka Bandung, tapi leuwih hariwang bisi joal kadinya nyampak Basri atau Asmaya. Tang tu leuwih kaget mun nempo manehna make seragam tentara. Tungtungna sirah Karmin lieur baras mikir pilambu. Para mitra kaum dangu, lengut nunutan da puguh peuting tadi kurang sare. Kagoda kulamunan inget bae Kamarni, keduk tarang dengar beusi Karmin ngagurubug nu nempokeun ngalius bari nahan piseureun. Aduh, hamcados ya. Karmin teu sadar kukulutus bari ngusap tarang nu karasa nyeri. Ciri, salah saurang panumpang ngagorowok menta eureun. Beus kenor tungtung nareg eureun jerut aya nu turun di Cijelag. Dius maju deui Karmin ngarahuh putusan can beunang ka Sumedang tereh tepi. Mending balik heula ka lembur bari sakalian menta duit. Sabab aing butuh duit keur ongkos yeuh jeung deui bisi butuh keur biaya apel ka Nyi Marni. Gerentes hate Karmin terus nangkeup harigu bari nyarane. Teu mali rek kabatur nu pating rareret ka manehna. Nyalindung geus kaliwat paseh geus kasorang beus ngagerung ninggalkeun legok. Terus ka Cibeureum Cimalaka, Cimuja akhirna anyog ka Sumedang, konektur gogorowokan mere beja kanu rek turun di Sumedang. Bereg beus eureun di terminal konektur luncat terus lumpat ka pos. Ari beus digemrong ku pedagang asong pating seleket ka jero beus bari raong ngalawarkeun daganganna. Harita Karmin bingung narek ka Bandung atawa turun di Sumedang. Ari ongkos geus poal mayar nepi ka Bandung, tapi rek ka Bandung jadi bingung loba kasieun jeung kaharibang. Satengah teu sadar Karmin ngajewang rangsel ju turun di terminal Sumedang, rarat-reret siga aya nu diteangan. Beca den, tukang beca rengkuh ngahormat, tapi Karmin kalah ngalius, pok ngomong bari ngaleos, moamang caket. Tuluy ini teu puguh nu dijugjug pipikiran teu tentrem hate tagiwur teu puguh, jaba inget kawarni. Teu karasa leumpang maju ngidul jol ka pasar. Karmin asa kagok ngalengkah lainna jalan nu heureut tapi risi ku pakean. Utamana masok sieun aya nu wawuh tungtungna Karmin ngagedig muru ka hiji masjid bus ka kamar mandi. Aing kudu balik nepungan bapa, aing kudu disalin heula. Ceuk hate Karmin tuluy muka baju jeung calana tentara. Kuriwal ditilepan bus kana rangsel. Ari baju nu tina rangsel dibuka rap dipake rurusuhan. Geus kitu kaluar ti kamar mandi geus salin jinis. Lain tentara ayeuna tapi Karmin urang cikekes. Baju jeung jalana anu dipake rikes jeung kiriting para mitra da puguh nilepanana teu bener. Bebas ina. Cek Karmin ngomong sorangan tuluy leumpang ngajugjug ka Tegal Kalong, kaparengan aya kendaraan nu ka Situ Raja langsung naik dius indit. Teka catur di jalan Karmin geus tepi ka Situ Raja. Ongkosna geus dibayar Karmin ngagedig leumpang muru ka lemburna. Di jalan tepung jeung babaturanana ukur patanya saperluna leumpang rusuh siga aya nu ngudag-ngudag. Akhirna anyog ka imahna kasampak ti iseun. Janela nutup pantoli kunci, kuriling Karmin kapipir tuluy ka dapur. Tetep ti iseun siga nama inung bapana keur ka Sarawa. Kamarana inung bapa teh ka sawah atau ka pasar? Karmin balik ka deui ka hareup nyurungkeun panto tapi pageuh da dikunci. Tungtungna leos init muru ka imah Aki Jama. Kasampak teh para mitra Aki Jama keur ngajemprak sila ditepas bari melenyun udud padudan. Haseupna nyerebung ka luhur Karmin uluk salam. Assalamualaikum.
bari unggah nyamperkeun. Waalaikumsalam. Eueuh, geuning maneh min. Bagea euy kumaha cager? Iraha di kota teh euy. Aki jama atoheun pisan nempo incuna datang teh. Karmin munjungan bari ngajawab. Karek jolki ari datang ka imah geuning areueuh bapak teh ki kamarananya. Kok kasuka tali aya undangan ti Haji Manan tadi teh. Balik na burit jigana teh lantaran datang apa yang kau cenah? Hanya ka teuing nya. Ada muali lah paling ge tepi ka jam 5. Kumaha hasilnya ngan pagawean teh min? Can hasil ki loba keneh kekurangan tapi Mang Basri geus janji rek nulungan. Rek mangnyangkeun pagawean nepi ka hasil. Ari duit kumaha teu beak? Nya beak ieu da dipake biaya ngalamar tapi teu beak kabeh aya keneh saware. Dititipkeun ka Bi Asmaya. Cek Karmin kapaksa ngabohong teu wani ngabejakeun usahanyana. Nya kajeun atuh asal kudu hasil we digawe. Tapi ari eunai napaon pangna balik teh? Eueuh perlu penting. Aya ki kuring teh butuh duit keur persediaan. Lantaran teu lama da teu mahi atuh, ieu mah lain rek mentar, rek nginjem we da kuring sanggup penggantian. Oh, badami we jeung bapa maneh atuh aki mah geus teu bage duit. Sapi beak domba eueuh hayam tumpul, boga ge simawat moal payu ka dukun ka duit. Bari nunjuk ka ucing nu keur moyan dina golodong. Nyarek mun teu heula ka bapa dong sangu ki. Tada boga kejo aki mah boga ge liwat tu dina kastrol. Karmin ngojengkang ka dapur. Kakaratak neangan dahareun da pugu lapar. Brai muka turub kastrol aya liwat geus tiis krewung nyiuk sacukil celebak di dahar deungeuna cukup ku samal goang jeung uyah badag. Kocapkeun sorena Mang Seno jeung Bi Urmi geus daratang ti onangan. Mawa berkat saopat-opat dibikeun ka aki jama hiji. Nu tilu diguar ku Karmin sanggeus reureuh tiluan ngariung ditepas. Kumaha bejana di Bandung teh min? Ceuk Mang Seno. Rame di Bandung mah Pak, loba beca jeung mobil. Unggal poe sok anu dagang roti ka imah. Mun subuh sok ngadon lumpat ka lapang. Jawab Karmin sangeunahna bari am ngadahar cau muli. Oh dewek di nyaho dulu di kota mah loba beca jeung mobil. Nu ditanyakeun ku dewek teh urusan pagawean. Hasil atawa henteu? Jeung di kumaha bejana ari Mang Basri calager? Mang Seno malikan pertanyaan anu sakira kaharti ku anakna. Heueuh, maneh masuk ka mana wae ari ngomong teh. Heug perhatikeun heula omongan kolot teh ngarah bener ngajawabna. Maneh mah maneh teh ari awak mah sehat, bersih jeung tamah ganteng, tapi pipikiran anger wae cara bareto. Siga nu robahna pisan. Bi Urmi maido ka anakna nu memang siga taya parobahan tina urusan luangna. Di ari emak teu pugu teh atuh nyarita teh. Oh, sok kitu ka uing dah. Kieu mah pangna Mang Basri teh kadatangan ku kuring da atoheun. Basana teh asa di aku kolot cenah. Abi Asmaya nyaheun ka kuring, anakna balageur jeung apet ti ka kuring teh. Ananya akal mah Karmin teu kebat nyaritana para mitra sadaya. Ku siwal ngabijilkeun rokok, sut disungut pelenyun udud Mang Seno gogodeg. Mang Seno harita nyarita. Naon euy hanya kal teh min? Jeung maneh geus bake udud segala euy. Geus bisa ngala duit maneh teh jeung beuki udud segala teh. Kieu Pak perjuangan Mang Basri teh gagal Pak. Kuring teh lulus testing sarta teu ditarima jadi tentara. Kulantaran kitu biaya nu teu heula teh beak Pak. Aya ge sesanangan seutik deui ari rencana kuring rek milu daftar deui. Sarta rek diperjuangkeun nya ku Mang Basri. Malah tadina mah biaya rek ditanggung jawab ku Mang Basri tapi nya ditanggung jawab ku Mang Basri kabeh tapi hanya akal Pak ayeuna Mang Basri teh keur pailit. Biaya bea ku budak sabab geus barogan nu sarakola jaba Mang Basrina kuliah deui. Oh, jadi eta nu dipake hanyakal ku maneh teh nya. Apa kitu tah? Ari kuliah teh naon min? Kuli? Bi Urmi nimrung. Kuliah teh sakola mah, sekolah gede, muridna gede, biayana ge gede. Ilmuna luhur tak kitu mah. Jawab Karmin nyanyahoanan padunewalan. Paingan meakeun modal atuh terus kumaha maksud maneh teh min? Ngarek minta duit we ka mah jeung ka bapa sarta pikeun satuluyna kudu boga duit unggal bulan sabab salila di pendidikan mah kuring teh butuh keur bekel. Nya pendidikan naon? Yari mah apan mun ditarima jadi tentara teh bakal dididik heula. Eta pendidikan butuh biaya sabab sok aya wae pangabutuh ngadadak mah kitu tah. Mang Seno jeung Bi Urmi ngaharulang. Bingung ngadenge nu jadi anak kitu, lain teu mere, teu hayang mere, lain lebar mikeun tapi ti mana neanganana. Sabab boro-boro keur ngabiayaan nu kitu apan keur dahar sapopoe ge ngadak-ngadak neangan. Beunang disebutkeun koreh-koreh cok, usaha kawas hayam ayeuna ngoreh ayeuna macok. Ulah susah-susah teuing mah oge pada teu hayang ayeuna duitna mah. Aya keneh waktu Karmin ngagebah nu pating harulang. Iraha maneh butuhna min? Aya 2 minggu deui mah Pak. Sabaraha butuhna?
Seeutik paling 50.000. Buset. Ceuk saha seeutik badak deui sakitu mah. Mang Seno ngusap punduk. Tuluy ngarahu narik napas jero ari Bi Urmi. Ukur ngahulang teu milu ngomong. Payahna itu pada kumaha tuh zaman ayeuna mah ngala duit teh kudu duit deui. Jeung dia mun hayang meunang nu gede, upana ge kudu nu gede. Mun eupeuna terima hasilna ge ukur segede tampah. Tapi lamun eupeuna gurame mah hasilna ge lauk hiu, Pak. Mang Seno teh ngartieun kan omongan Karmin. Tapi teu nanyakeun da kala ngahulang malah tungtung nama sarerege ngahulang siga nu bingung. Sabot kitu torojo lain nu datang horeng Harli nu geus ngadenge beja yen sobatna datang. Atuh puguh Karmin atoheun lantaran sono ka sobat heubeul geus lila teu tepung. Bagi Ali yap ka dieu euy. Wah, nuhun min wayah kumaha datang euy. Bari saong ngajak sasalaman. Gek Harli diuk paromana marah mah. Tadi sukeun Eli. Kumaha bejana di lemur li? Ah kieu we cenah aya kemajuan euy. Kuring mah kabita ku maneh hayang usaha ka kota euy. Sigana senang di kota mah da geuning maneh teh euy awak bersih jeung lintu. Pakaian pantes kana naon usaha teh min? Harli kabitaeun. Da memang aya parobahan ari jasmani mah Karmin teh. Ulah babari kabitaan li hirup di kota teh teu cara di lembur. Di kota mah hayang daun sambeu meuli, hayang genyer meuli. Boro-boro dahareun hayang ising ge mayar di kota mah. Matak tong hayang lah mending di desa lah. Hayang naon karingala asal daekan we di desa mah kitu. Cek Karmin parawargi. Bisa pisan nganasehatan ka batur mah. Harita Harli unggut-unggutan da ngartieun eta ge ngan tetep kabita ku Karmin dan nempo awakna jadi sehat tur bersih. Arti eta gemin tapi hayang namahan pengalaman we tu urang teh kitu. Walau pengalaman di kota mah pika sadiheun wungkul euy. Batur ge sernang sote lamun aya tuturkeuneun, aya modal jeung boga keahlian. Ari di lembur mah ukur ahli laleb mari beurpuh moal manggih kahirupan. Numerna karasa ku ingeli di kota mah mun eueuh Mang Basri wah duka kumaha. Jadi uing mah boga awak bersih jeung lintu teh pedah di paraban ku Mang Basri we da pagawean macan boga. Oh kitu. Harli kakarang ngarti kana kaayaan Karmin anu sabenerna. Mabejana lemur li. Aya naon euy salila tinggalkeun kuring deui. Sawaas lah sok ingetkeun geus kaliwat euy. Dina mangsa parbut awewe komun inget. Ragragna tangkal puteuy malah hayang seuri dewek jengkel aya teh teh. Ai bejana min tapi Rusia euy. Nah make Rusia bejana naon li? Karmin rada reuwaseun disebutkeun aya Rusia teh. Biasa we budak ngoran nu teu perlu kanyahoan ku kolot. Rek nyaritakeun teh kagok aya mamang jeung bibi. Bari ngareret ka Mang Seno nu keur malenyun udud rokok kerete. Nah make kagok ku Mang pek cacarita mah. Da mangge ngora heula. Aya urusan naon ditampi ku parawan. Eta mah biasa geus aya ti dituna, bujang mah ditampik paranti ditarima biasa. Teu kudu jadi pikiran. Cek Mang Seno banyol. Langkung penting batan eta Mang. Nyai leuwih penting naon gitu. Nyai leuwih penting pake tangka jeung itu badami di luan tuh atuh. Cing Mang tulungan heula cing dia. Tulungan naon Mang? Minjem duit 50.000. Jadi gantian menggeus panen suuk. Dina kagok ieu rekembangan. Yun memboga moal nyaar pihan jaka lain mah keur kosong Mang boro-boro ka batur. Abdi sorangan ge butuh kitu. Eta Mang ge butuh pisan tapi duitna eueuh ieu teh. Kang naon Mang? Ulah dibejakeun bae ratu lah. Karmin megat kalimah atuh Harli nyerengeh ari Mang Seno ngarahu. Satuluyna Karmin jeung Harli tarurun ti imah, tuluy laleumpang bari ngobrol. Ngajugjug ka kebon jambu sanggeus tepi gek dariuk dina akar, Karmin tumanya deui. Li, naon euy sanyana euy, dewek jadi penasaran ye. Hai, inget kene kasari? Harli nanya. Rup ku padu ngrap ku lemah katindihan teu beureum ge euy. Kuring mah pohokeun kasari lain inget wae ku belana euy. Inget ku telengesna tapi katega ngabinasa ka dewek. Nah ya naon kieu li? Karmin beuki penasaran sabab ngait kana urusan sari. Kieu min dina jepoe kuring rek ngaritnya. Jalan ngadengin nu jejeritan minta tulung. Si orang hiji mojang nu dipaksa ku jajak ka baragaju rek dibarawa ka saung. Rek dikumaha di saungna? Walau alam teh nyaho ngan yakin rek niat bener. Sabab harita teh awena teu terjelan bari ngegel jeung nyakaran. Hayang leupas tina cangkraman si jajaka. Kuring curiga langsung nyampeurkeun rek nulungan. Nya hasil nulungan Nyi Mojang sarta si jajaka nu baragajul teh kalabur. Mulai nu kasabet ari kokodna mah. Isukna si jajaka nu ngaran Ajum teh dipariksa di kantor polisi. Si oreng manehna dititah ku Mirja. Ngajar rek motoran ngaran Sari. Sina kawirangan tak kitu min. Jadi awena si Sari. Karmin kaget jeung penasaran. Terus salah awena teh Sari. Terus kumaha? Naon hubunganna jeung si Mirja? Matak si Mirja teh nyeri hate cenah ku si Sari. Beda kawinna teu hade.
Malah mah Sari teh pista teu daek sare jeung Mirja nu akhirna Sari diserahkeun nya meunang gelaran Beng Serat. Sigana Mirja teh ngarasa lebar mun kahormatan Sari beunang kunulian. Nya badami jeung si Ajum sangat si Sari digadabah secara teu wajar. Da maksudna ge hayang motoran ngaran si Sari. Cinakna mah hayang ngabibirang mulangkeun ka nyeri kitu meureun min. Jadi si Sari kungsi kawin ka si Mirja nya. Teu salah kitu pisan cenah. Cek Harli para mitra merek katerangan. Barang ngadenge katerangan kitu sajongjongan mah Karmin ngahuleng asa manglebarkeun ku Sari. Nu diparengkeun kawin ka Mirja nya ari ngewa teh mah ka Nyi Sari tapi ari ngadenge kitu mah teu buru ngarasa lebar da hate leutikna mah aya keneh durian. Kunaon ngahuleng min? Harli ngagebah nah make aya kejadian pista keur naon make dek dikawinkeun atuh ari rek pista mah asa teu kaharti ku akal we. Karmin bisa-bisa nyalengorkeun omongan teh teu katara nu hanyelu. Memang ngarti mah kana pasualan nu sabenerna mah tak heran. Lantaran zaman ayeuna mah kasebut carang rana Beng Serat teh. Tapi moal pati-pati kitu mun taya sababna malah mah ya pisan ye nu rek dicaritakeun ka maneh teh min. Naon hubunganna jeung dewek li? Nya pangna Sari nepi ka pista teh tina awahing ku satia ka maneh. Malah mah kungsi nyarita kieu ka kuring kadieun paeh jadi siit cenah. Patan kudu dek digadabah ku si Mirja. Cinta kuring moal dibikeun ka sasaha iwal ti ka saurang. Harli siga nu asa-asa. Keur saha cinta nu ngan hiji teh cenah li? Keur maneh? Kebegar min ngarenyag para wargi sadaya. Asa teu percaya kan omongan Harli, mun ngomongna lain Harli mah. Ku Karmin ge moal didenge, tapi kulantaran geus apal kana adat pangadatan jeung laku lampahna Harli, Karwin teu wani ngabantah. Wah, mun lain maneh nu nyaritana dewek moal percaya li, tapi naon nyan kitu teh asa mustahil mustahil pisan euy. Nya kuring mah teu bisa mere komentar, nah eta teh nyan atawa lain. Nganu jelas kajadian teh geus tumiba ka Sari mangrupa hiji bukti yen manehna nya satia ka maneh min. Jeung dibisi maneh teu percaya mah Sari kungsi ngadatangan ka kolot maneh. Bener li maneh mah sok ngomong teh ka mana wae. Karmin beuki kaget. Pikeun ngabuktikeun mah tanyakeun ka indung bapa maneh. Cik ya wae nya hanya kale waktuna kaburu beak euy dewek hayang ngadenge dongeng maneh teh. Para mitra sadaya.